Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Devira Maharani Febrianti di kelas 10 MIPA 2. Dinten iya abdi bade ngadongeng gagak hoyong kapuji. Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Geberhiber bari ngahem-hem dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabenaran harita katangeneun ku anjing anu kacida kapitaanana da puguh kabekina eta teh. Ku sabab itu ku anjing disamperkeun. Tapi sanggeus anjing aya di hadapan nana, boro-boro ditanya teu derereret acan. Anjing mikir piakaleun supaya dendeng teh ka pemilik kumanehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang, bulu hideung, tapi meuni lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna teh?" Kawas nama moal aya tandinganna dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh. Mimiti nama omongan anjing teh teu didenge. Tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak atoheun pisan manehna kungsi bejang yen cendrawasih teh masuk panghadena. Tapi cek anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah cek pikirna deui, asa hayang ngabagi dengdeng jeung si anjing. Kan ku sabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah maay sahanggas dipuji ku manehna. Cek pikirna pasti usahana hasil. Cek pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahonte kahayanganna. Ku sabab kitu pok deui anjing. Hamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Anu masa sorangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadungan, sare digolodok, rajin manggihakeun oge pasasaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge-ngadenge suarana, meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak pohok keur ngahem-hem dengdeng. Kan ngong we disada gak cenah. Atuh barang ngapa matukna teh? Barang pluk we dengdeng teh muraknya. Anjing gancang nyantok dengdeng nu murak teh tuluy dihakan nu dibala. Gagak nu hanjakeun mah teu ditolih. Sababaraha jongjonan gagak teh dicindekul we. Dina dahan bari ngarasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngartieun anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Tidinya mah geuber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileut keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing eta teh. Sakitu dongeng ti abdi, hatur nuhun.